Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sehat sareng tetap semangat mengikuti PJJ hari ini. PJJ Bahasa Sunda dinten ayeuna lebet kana pangajaran 5 anu temana kaparigelan. A. Nyarita nepikeun pamadegan. Pek caritakeun kagiatan Nola di handap ieu. Nola budak rajin, balik ti sakola mantuan indungna di imah. Tina waktu pere atawa rineh Nola migawe karajinan. Karajinana teh mangrupa anyaman tina pandan anu geus diolah. Hasil karajinana teh mangrupa samak. Tina carita di luhur, urang bisa mirip pamadegan atawa saran tina kagiatan nu dipigawe ku Nola. Upamana bae, pamadegan. Kagiatan Nola nu rajin mantuan indungna jeung migawe karajinan hade pisan sarta bisa dicontoh ku urang sarea. Saran, sahadena karajinan Nola bisa ditingkatkeun supaya bisa nambahan kauntungan sabab beuki hade barang tangtu beuki mahal hargana. Pancen, pek bere pamadegan jeung saran tina kagiatan di handap ieu. Irsan budak pahatu lalis. Manehna nyieun karajinan keur biaya sakolana. Karajinanna teh nyieun sapu nyere, bahanna tina nyere kalapa. Ngajualna dibawa ka pasar unggal poe Minggu. Lamun aya sesa, duitna ditabung di bank. Pamadegan hidep, naon nu dipigawe ku Irsan teh hade pisan, bisa dicontoh ku urang sarea. Mandiri nyieun karajinan sapu nyere jeung biaya sakola jeung nabung di bank mun duitna aya sesa. Saran hidep, sahadena ngajual sapu nyerena teh henteu dina poe Minggu hungkul, supaya bisa ningkatkeun atawa nambahan panghasilan. Tangtu oge supaya bisa nabung leuwih loba di bank. Nu satuluyna nyaeta jawaban pananya carita tuhu kana wasiat. Soal caritana mangga ku hidep baca di halaman 128 dugi ka halaman 122. Jadi misalnya ngebahas soal hungkul. Nu kahiji, naon wasiat pikeun sarpan jeung sarpin. Nyaeta anaking bapa ngan ukur boga dua rupa barang nu bisa diwariskeun ka aranjeun. Sarpan maneh ku bapa diwaris anak munding, sarpin maneh ku bapa diwaris iwung nu masih leutik keneh. Pek gera jaga gera manfaatkeun warisan ti bapa nu teu sapira. Tapi lamun urang bisa ngamanfaatkeunana sarta tetep nedakan nu maha kuasa, pinasti ku jalan warisan anu teu sapira urang bisa pinanggih jeung kabagjaan. Anu kadua, kumaha cara sarpan dina ngajaga wasiat. Unggal poe sarpan ngurus munding. Ku tina tingna kana wasiat, sarpan unggal poe mamangku munding. Ti masih leutik keneh nepi ka mundingna gede. Sabab unggal poe munding dipapangku nepi ka akhirna sarpan kuat mangku munding nu geus dewasa. Anu katilu, kumaha cara sarpin dina ngajaga wasiat. Nyaeta sarpin nu diwaris iwung kitu deui. Manehna oge tingin pisan kana wasiat ti kolotna. Iwung unggal poe disiram, diberak, sarta unggal poe teu kaliwat eta iwung teh dipake ulin luluncatan. Sabab unggal poe teu kaliwat di luncatan, akhirna sarpin nepi ka bisa ngaluncatan tangkal awi anu geus jangkung. Anu kaopat, kumaha akhir kahirupan sarpan. Sarpan jadi juragan munding nu kaya raya. Kalima, kumaha akhir kahirupan sarpin. Sarpin hirup pinanggih jeung kabagjaan. Kagenep, naon nu hade tina pola sarpan jeung sarpin. Nyaeta tuhu kana wasiat ti kolotna jeung daek nulungan sasama nu kasusahan. Anu saterasna nyaeta C. Maca puisi buhun. Pupu Asmarandana mibanda watak silih asih atawa nasehat. Dina sapada diwangun ku 7 padalisan. Sora tungtung 8I, 8A, 8E, 8A, 7A, 8U, 8A. Nu dimaksud 8I hartina 8 engang sora panungtung aksara vokal I jeung saterusna. Contona di handap aya puisi Asmarandana eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dan seterusnya. Nah,
Perhatikan contoh di handap. Eling mangka eling. Gitu sama dengan 8 suku kata. Dan kata paling akhir adalah ling. Huruf vokalnya adalah i. Maka semuanya adalah 8 i. 8 itu jumlah engang, jumlah suku kata, dan i itu adalah suara atau huruf vokalnya. Anu kadua nyaeta maca puisi modern. Puisi modern nyaeta karangan anu bebas tina rupa-rupa aturan. Kayaning jumlah pada lisan tiap pada, jumlah engang, suara mimiti, jeung suara panungtung. Pek deklamasikeun puisi ieu. Lengkah. Beurang peuting paganti-ganti, datang ngurangan umur manusia, jeung sakur nu kamelendang di alam dunia. Datang jeung ini teu noli. Tangtukeun lengkah nu pasti, ngaguar pangarti di poe nu silih ganti. Sangkan hirup pasagi dunya lan akhir, yang hareupan karopil ijati. Jawab pananya di handap ieu. Nu kahiji, aya sabaraha pada puisi di luhur? Nyaeta aya 2. Nu kadua, naon bae nu kumelendang di alam dunia teh? Nyaeta beurang peuting paganti-ganti, datang ngurangan umur manusia. Nu katilu, kumaha carana ngaguar pangarti? Nyaeta tangtukeun lengkah nu pasti. Nu kaopat, hirup nu pasagi teh nu kumaha? Nyaeta ngaguar pangarti di poe nu silih ganti. Nu kalima, naon nu dimaksud yang hareup karopil ijati? Nyaeta meninggal dunia ya. Yang keenam, amanat naon nu hade dina puisi ieu? Nyaeta ulah berleha-leha, kudu inget kematian supaya urang bisa nyiapkeun diri anu leuwih alus. Anu saterusna nyaeta babasan atau ungkapan. Kahiji, kawas langit jeung bumi, nyaeta artina pohara bedana. Kadua, mata karanjang, artina resep awewe teu kaop nenjo nu geulis. Katilu, budak babari ceurik, artina cengeng. Kaopat, hampang leungeun, artina babari neunggel. Kalima, mata duiteun, artina piduit pisan, kasangsrem ku duit. Kagenep, garo maling, artina gagaro bari teu sadar keur sare. 7. Modal dengkul, artina modal mangrupa kadaek jeung tanaga hungkul teu make duit. 8. Marebutkeun paesan kosong, nyaeta madukeun perkara nu taya hasilna. Saterasna arti kecap atau arti kata. Raga artina awak, kaduhung artina hanjakal, meungpeung artina kecap panyambung nu ngandung arti moal manggih deui kasempetan nu hade. Ageman artina cecekelan nu dipiwit. Yang hareupan artina ngahareupan, ngaguar artina ngulik. D. Nulis. Kahiji, ngalengkepan karangan. Titenan contoh di handap ieu. Kasenian, tatangkalan, baku, anyaman, calung, awi, jeung imah. Titik-titik teh mangrupakeun salah sahiji titik-titik nu loba pisan mangpaatna. Di antarana bae keur bahan nyieun titik-titik. Bahan titik-titik keur industri rumah tangga nu mangrupa titik-titik sarta pakakas titik-titik jiga angklung jeung titik-titik. Pamekaranana nyaeta awi teh mangrupakeun salah sahiji tatangkalan nu loba pisan mangpaatna. Di antarana bae keur bahan nyieun imah, bahan baku keur industri rumah tangga nu mangrupa anyaman, sarta pakakas kasenian jiga angklung jeung calung. Satuluyna pancen lengkepan karangan di handap ieu ku kecap nu merenah. Karajinan, rupa-rupa, boboko, sarta paimahan, pasosore dijadikeun jeung utama. Anyaman tina awi rupa-rupa, kayaning aseupan, hihit, nyiru, boboko, jeung rea deui. Karajinan anyaman tina awi teh umumna mah mangrupakeun karajinan di paimahan bae. Sarta dina migawena oge ukur dina waktu luang atawa pasosore. Jadi umumna mah acan dijadikeun pakasaban nu utama. Nu kadua, nyusun paragraf. Nyusun paragraf samemehna telekan heula nurutkeun abjad atawa nomor nu ditulis hareupeunana. Sanggeus panceuk gakari ditulis karanganana. Contoh: A. Namung Sang Prabu pohara kageteunana nalika Dasa Bagawa mulang dina kahayan tos janten layon.
Salajengna Sang Prabu nulis dina kai jati pikeun paringatan. Tulisanna teh mangrupakeun mimiti pisan ayana aksara Sunda. B. Saparantos mangbulan-bulan Dasa Bagawa angkat-angkatan anjeunna mulang. Namung nu dipilarian teu kapendak. Sang Prabu teu kinten benduna. Dasa Bagawa dipiwarang angkat deui. C. Dasa Bagawa atawa 10 Sinatraya putra Sang Prabu Sangsaka Tarunda lajeng meuyang sejak milarian waos Buddha. Nudunan pancen Ramana miangna ti palabuhan Marunda. Susunan numerna nyaeta C, B, A. Pek tulis susunan paragrafna nurutkeun abjad C, B, A. Pancen pek susun paragraf-paragraf ti handap ieu jadikeun karangan numerna. A. Ti harita sakabe reungit nareangan suweng. Nepi ka kiwari masih keneh neangan suweng. Nempoan kana ceuli jelema-jelema bari disada suweng. B. Isukna Sang Ratu marentah ka tentara sarta karahayatna. Pokna sakabe bangsa reungit kudu neangan suweng anu dipaling. Teangan diunggal ceuli jelema. C. Jaman baheula aya hiji ngaran reungit nu diratuan ku awewe. Eta nagara teh pohara beungharna. Tantarana Garagah. Patihna Satya Naker. D. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling aya jelema nu asup ka karaton reungit. Kabeneran tentara jeung ratu oge talibra sare. Jelema teh ngadeuketan ratu reungit tuluy nyopot suweng. Tapi kakara nyopot suweng sabelah kanyahoan manten. Eta jalma teh kaluar terus kabur. Susunan numerna karanganna nyaeta C, D, B, A. Nah, paragrafna mangga ku hideup tulis naliranya. Alhamdulillah, materi bab 5 telah selesai. Dan soal-soal latihannya pun sudah dikerjakan. Kalian hanya tinggal menyalin ke buku paket kalian masing-masing. Dan untuk tugasnya atau panjennya, kerjakan evaluasi bab 5 halaman 148 sampai 150 dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.